warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Al-ayat maknanya wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Wa qala Rasulullah safa'ati yawmal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Wa qala sahibul du'a amin. Allahumma min baladi Indonesia. Amin. Jadi jero kurang kompak aja udah amin balik pengajian tadi saya ikut jadi. Allahumma min baladi Indonesia. Amin. Wa khusus bil khusus kampung Ciletuh Kira. Amin. Minal korupsi. Amin. Wal kolusi. Wal corona, wa dongdong, wa jablan, wa kucing garong, wa anti maulidan, wa anti rajaban, wa anti tahlilan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu nu dilebet meni molotot aya kiai ngadunga teuing kajablan. Jawab oleh ibu-ibu yang kompak, yang jujur, kira-kira bahaya mana jalan berlubang dengan lubang berjalan-jalan? Kurang kompak ibu jawab, sing kompak sing jujur, bahaya mana jalan berlubang dengan lubang berjalan-jalan? Bahaya lubang berjalan. Suami ibu terkena dengan yang namanya jalan berlubang, diomekeun ke ahlina kalayan izin Allah samingon sehat deui. Tetapi sebaliknya, seandainya suami ibu terkena dengan yang namanya penyakit lubang berjalan-jalan, diomekeun lain kalakah cager nu aya kalah beak jeung kolor-kolorna leres. Maka mudah-mudahan nu kararitu teh di kampung Ciletuh Pirang masing dijaraukeun. Amin. Wa qala al-barjanji al-jannatu wa na'imuha sa'atul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Tibil Qulubi wa dawaiha wa Afiyati abdani wa Sifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi kali dari Allahumma sholli ala Sayyidina lebih keras Muhammadin Tibil qulubi wa afiyatil abdani wa Sifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi pangluhung kalbu kajembaran manah puja nu janten panghias rasa puji nu janten panghias hati syukur nu janten panghias kalbu puja hayu urang sangkakeun ka Allah nu maha kawasa puji hayu urang pugikeun ka Gusti anu maha suci syukur hayu urang panjatkeun ka Allah nu maha gopur nu mana mantena perantos nasihan nikmat ka urang sadayana sehingga keun urang sadayana biasa kempel ngariung jonghok ngaronyok patepung lawung patepang wajah pamprok jonghok tina ieu raraga yakni acara memperingati dilahirkannya baginda Rasulullah anu mudah-mudahan ece ibu bunda sadayana ku asbab yahyung ngumpulna urang sadayana dina ieu patempatan hiji sing dipanjangkeun yuswa urang sadayana ampura bunda ieu mah lain ngaheureuyang hitung-hitung uji kakompakan da simkuring jauh di jungjung angkang di teang di Cianjur ka dieu teh bunda cek batur mah abdi teh mubalik cek batur mah abdi teh ajengan tapi bukti dan kenyataan fakta dan realita dina dinten ayeuna abdi teh lil ibaratkeun ece dalangna ece nu ngarengekeun lil ibarat wayangna lil ibarat wayang jadi ai anu ngaran-ngaran wayang kumaha dalang kumaha jadi lamun cek abdi ece mudah-mudahan ku asbab yahyung mungkulungna urang sadayana dina ieu mah palahu barokah hiji sing dihapunten sagala kalepatan urang sadayana ece anu ngarengekeun amin siap mudah-mudahan ece ku asbab yahyung ngumpulna urang sadayana dina ieu mah palah mubarokah hiji sing dipanjangkeun yuswa urang sadayana ieu jamaah kikodek keurnaheun sorakna sawareh apunten ieu tukang son rada eueuhkeun ehokna jadi teu jelas orangnya jadi entot-entotan raseun anu nomor kedua mudah-mudahan ku asbab yahyung mungkulungna urang sadayana tina ieu mah palah mubarokah ibu bapak sadayana mudah-mudahan sing dihampunten sagala kalepatan urang sadayana mudah-mudahan ku barokah ngayakeun ieu maulid nabi ku barokahna kempelna tina ieu riungan ece nu teu boga duit sing laloba duit nu
Boga hutang sing laluna. Di jero menit tarik dina masalah hutang. Menikah arah eta nu tarik kamina berarti gede. Anaga. Oke teh hilang. Salawat sinareng salam. Pamudah-mudahan masih dilimpah curahkeun ka baginda alam. Yakni Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, pembantai kekafiran, pembawa keislaman yang bisa mengatakan ini halal, ini haram, ini cai ente, jeung di dieu mah aya ge cai heran. Ya Allah ya Rabbah. Jawab sing kompak sing jujur aja akak. Kira-kira nu ngeunah soca pulang ceramah langsung berangkat lagi, yang nikmat kira-kira air putih apa air kopi? Air putih apa air kopi? Oh. Ridho sadayana Ridho. Wilujeng nempokeun abdi bade ngaleut kana. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana aku kan betah ceramah, setiap aku manggung susah gelisah. Jangankan menyambut kuki kodek dengan kue kesukaanku, secangkir kopi pun tak tersedia. Tepuk tangan ayam oke tadi. Ya Allah ya Rabbana wa yasdilati wa ya ridho sadayana ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi di manakah kini, jangan kau sembunyi, tunjukkanlah diri. Sedih menyendiri tanpamu, oh kopi bunuh sekali. Akan yang berakan tiga japati empat lagi sebuahan kopi balik dari Allah. Yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabi yang mencintai Allah, dan Nabi yang paling mencintai umatnya. Cek si ibu Ustaz, mana Rasul cinta ka umatna? Buktina mana? Ketika Kanjeng Rasul Isra wal Mi'raj, baginda Rasul ketemu sinareng Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, aku dilahirkan lebih dulu daripada engkau, aku diberikan syariat lebih dulu daripada engkau, tapi kenapa ibu kopinya kau baru datang? Ya Allah, Gusti Mat, disebut kopi itu jangan taruhun pada bulan. Ya Allah, ya. Saur Kanjeng Nabi Musa, ya Rasulullah, aku dilahirkan lebih dulu daripada engkau, aku diberikan syariat lebih dulu daripada engkau, tapi kenapa ya Rasulullah umatku sedikit? Bahkan aku saksikan umatmu yang paling banyak, bahkan di surga yang paling banyak adalah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bunda, walaupun kita hidup di akhir zaman, jangan kecil hati. Kenapa? Karena kita masih punya Nabi yang mencintai kita, yakni Kanjeng Rasulullah. Maaf Bunda, kenapa tadi AA nyebut-nyebut akhir zaman? Karena sekarang tanda-tanda akhir zaman sudah bermunculan di mana-mana. Gempa bumi Yogyakarta itu tandanya akhir zaman. Kapal Sukhoi nyungsep di Bogor itu pun tandanya akhir zaman. Bahkan pantas kata anak muda orang kampung Ciletuh Kira, zaman sekarang zaman sinting, banyak pemuda pakai anting, anak perawan pada bonting, ni make legging, ni make legging. Ayah di dieu kitu ayah. Ayah di dieu kitu ayah. Belah mana imahna?
sibuk zaman sekarang, zaman pusing, banyak orang jadi maling. Lain maling baju samping, tapi maling kata hati, tapi maling kata hati. Allah ya teruskan ya teh, teruskan dengan asa beuki heupeul ya teh konsisten teh Kang. Teruskan gara-gara kopi aing jadi we poho. Ya Allah ya Rabbana Gusti teh hilap ka para sahabat-sahabatna tabiin-tabiatna sehingga urang sadayana nu hadir mudah-mudahan sing diangkeun umatna, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadam ya Allah wa iyyakum ajmain. Ibu-ibu sadayana hadirna urang sadayana kana ieu mah palah mubarokah teh yakni hiji seja syukur kana nikmati Gusti Allah. Naon sababna? Sabab alhamdulillah menit lupa ciwit-ciwit, jam lupa teang-teang, leungit jam digantian ku poe leungit, poe datang minggu leungit, minggu datang bulan, teu karaos urang sadayana dipasihan kanikmatan Gusti Allah sehingga keun urang sadayana didugikeun deui kana sasi anu mulia yakni sasi Rabiul Awal. Sasi naon cenah? Rabiul karena sasi Rabiul Awal tah kigodeg ngayakeun acara model kieu, ibu-ibu ngayakeun acara model kieu teh yakni nomor kahijina seja syukur kana nikmati Gusti Allah. Sabab ibu kudu sieun ku ancaman Allah tina Al-Qur'an pikeun jelema nu teu syukur kana nikmati Gusti Allah. Ningali dawuhan Allah tina Al-Qur'an, Bismillah padahal bunda di mana aya nu maca Al-Qur'an sambut kudu ngadengekeun teh dengan lafaz Allah. Karena yang membaca dengan yang mendengarkan itu pahalanya sama. Apalagi yang mendengarkan menyambut dengan kalimat Allah, bahkan lebih besar pahalanya yang mendengarkan ketika menyambut dengan lafaz Allah dan menyambut lafaz Allahnya itu panjang. Kenapa? Karena semakin panjang lafaz Allah kemudian disebutkan semakin besar pahalanya. Jadi supaya gede pahalana euceuk jeung hadir sadayana bunda semua, jadi lamun leungeun simkuring can kahana pulah wakaeureun nyebut Allah naon sababna supaya hadir pahalana siap sadayana siap. Cuma aja yang berjanji aja yang mengingkari enggak? Di aja. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tingali dauhan Allah pikeun jalmi nu syukur, tingali dauhan Allah pikeun jalmi nu teu syukur kana nikmat di Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dauhan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
sing sangsa jalma anu syukur karena nikmat di kaula maka bakal ditamah-tamah nikmat di kaula dauhan Allah. Tetapi sabalikna sing jalma anu kufur teu syukur karena nikmat di kaula aja maka tunggu ajab nu leuwih pedih di kaula. Na'udzubillah tumana ya Allah ya Rabbana aja matakna tong sok nyalahkeun Allah lamun musibah datang ka ieu alam dunia terus-terusan naon sababna sabab geus loba jelema nu teu syukur kana nikmat ti Gusti Allah. Kadang-kadang urang sok nyalahkeun Allah, kadang-kadang urang sok nyalahkeun kana Sang Pencipta. Kunaon si corona eureun-eureun Gusti Allah teh teu nyaheun sugan ka hamba. Kunaon si ieu penyakit eureun-eureun, kunaon si ieu rumah tangga teh ngan ruwet teh jeung ruwet. Kadang-kadang urang masuk nyalahkeun kitu, padahal moal mungkin musibah diturunkeun ka ieu alam dunia, moal mungkin ka rumah tangga urang dipasihan masalah, lamun teu aya nu ngondang. Saha nu ngondangna? Manusia nu hirup di alam dunia. Ujug-ujug musibah datang lamun teu aya nu ngondang leres teh. Kurang contohan supaya kaharti budak leutik ceurik dicarekan ku lanceukna ditanya ku bapakna jang kunaon maneh make ceurik di babuk usaha ku si AA kunaon make di babuk si A keur main game apena dicopot dibebetkeun kana batu anu ngondang babukan adikna sababna bebetkeun HP lanceukna nu boga cabokan saha lanceuk ieu ge sami nu ngagaduhan musibah saha Gusti Allah anu ngundang musibah manusia nu hirup di alam dunia. Kunaon musibah terus-terusan datang terjadi di Indonesia khususnya bahkan sealam dunia. Bahkan tepika datang penberat Bang Haji Roma Irama datang ke Bang Haji. Assalamualaikum Bang Haji. Dijawab ke Bang Haji. Lain gitu aja Bang Haji manggunaheun bahasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji, ya Allah ya Rabbah. Ayo menaruh ke Bang Haji Roma Irama, Bang Haji, kunaon musibah terjadi di alam dunia. Bang Haji nikmat aja ngajawabna pakai syair, pakai lagu Bang Haji mah. Sabab tong boroning nu macan anu nanyakeun masalah. Ketika aya nu mau jauh, ada yang maling pisang katingalieun ku Bang Haji dicarekan ku Bang Haji mah kumaha tuh lewat lagu ceuk nyarekan aja nyaranna ge ketika jelema aya rek ngadeg ayeuna tangkal cau batur teh ceuk ketika rek ngadeg cau batur ceuk Bang Haji katepun ku Bang Haji jangan ditebang karena itu pisang orang jangan ditebang karena itu pisang orang naheun Bang Haji mah coba lamun kapangi kurang keliwat ayo mau jauh kumaha ngomongna jangan di Allah jauh batu tapi Bang Haji Roma nangeunah jangan ditebang karena itu pisang orang manaheun ngomong aja tapi mah emut kapungkur waktu SD ke SD baheula mah coba baheula zaman baheula mah di mana samen teh tarang ngayakeun pangajian naon atuh ngayakeun gorek layar tancep film baheula mah film layar tancep can aya TV da baheula mah matak resep pengunjungna loba ieu mantan-mantan atuh katingali mantan-mantan layar tancep ya Allah ya Rabbana teh jauh filmna teh jeung Dono Kasino beri prima ya Allah ya Rabbana teh jauh filmna teh ku eta hungkul ceuk paling halus film nate Roma Irama Satria bergitar Roma nyeren gitar gagah dendam ini nyebut dendam ya Allah ya Rabbana kegodek dendam kunaon ya ini ya Allah ya Rabbana Roma lumpat dina kuda ditembak ke penjahat
diusap kurma. Allahu Akbar. Semoga Allah membalas apa yang kau perbuat. Bang izin awewe, itukah kau Rika? Lain. Aduh siapa? Imas. Oh Imas. Ya Imas di dia. Ya Imas di dia. Doakeun Cimas sing panjang umurna. Dugi ka poe kiamah. Batur manggeus maot tinggal Cai Imas. Ya Allah, ya Rabbana Gusti aku. Bang Haji, kalau musibah terjadi di alam dunia terus-terusan dijawab ku Bang Haji. Itu karena sang manusia sudah lupa pada Tuhannya. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa di zaman sekarang. Pak Haji Roma lah menyanyi temuriang temenaheun. Sudah banyak orang yang tak sembahyang, mengharamkan muludan, nutaran maca Quran, berjamaah, oke ngan kurduaan. Tapi mun geus nginjem duit, ka tukang iritir, atau abang emo, nginjemna 2 juta, dibayar 3 juta, pajarkeun mah cenah nulungan, padahal mah nyiksa. Riba, haram. Namun geus loba nu kitu, maka tunggu ajab musibah ieu mal ayeuna mal eureun-eureun ka ieu alam dunia. Makana hadirna urang sadayana tina ieu siang yakna saja syukur kana nikmat ti Gusti Allah. Nomor kedua, hadirna urang sadayana kana ieu mahfalah mubarokah teh ibu yakni sejak memperingati dilahirkanna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aja musuh kiaina ulah bakal dibagikeun. Cak. Musuh kiai tong bakal dibagikeun. Ada sekte musuh kiai. Terakhirnya ulah bakal dibagikeun. Lain guna naon euceul lamun dibagikeun besek teh kode eta teh. Eta beres ka kiai biasana. Lain baper euceul. Ngomong dikit, lain baper euceul kiai bisi teh kabadean. Ya Allah, lain jadi poho. Ece nomor kedua hadirna urang sadayana kana ieu mahfalah mubarokah teh bunda yakni sejak memperingati dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana tanya tanggal berapakah baginda Rasul dilahirkan? Kurang jelas, sing kompak, sing tarik. Kira-kira ece kalau tanya tanggal berapa bunda baginda Rasul dilahirkan? 12 Rabiul jatuh pada hari Isnin. Jangankan kata ibu-ibu orang kampung Ciaul Kirir. Jangankan kata ibu-ibu orang Ciletuh Girang. Bahkan Lukna Sidaria ikut berkata di dalam lagunya 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun jadi Mekah mah aya gajah. Di Mekah mah aya gajah. Aya ge di Mekah mah onta. Aya ge di Mekah mah onta kan bahasa Arabna gajah teh adalah piu. Sebenarnya malah mereka bedakan bahasa Arab jeung orang Ciletuh, bedana bahasana saalit. Jeung orang Bogorna saketi. Mana contoh baheula urang pernah disakolahkeun sakola Tuhan. PAUD. Oh, saeutik. PAUD. Urang baheula pernah disakolahkeun PAUD. Beres PAUD diasupkeun ku nu janten rama ka sakola dinia. Nu mana dina sakola dinia diajarkeun ku nu janten turut teh.
cek guru jangan coba bedakan diajar bahasa Arab contohnya hiji jidarun bilik babun baitun korotatun motor butut 12 Rabiul Awal baginda Rasul dilahirkan yang kita peringati siang ini kelahirannya. Mudah-mudahan yang hadir semuanya khusus di Godek yang mengadakan ini acara di aku umatnya baginda Rasul. Amin. Amin. Hoyong hante di aku umat Kanjeng Rasul. Hoyong. Bener hoyong. Hoyong. Ngan punten ibu bunda kang umat Kanjeng Rasul mah aya cirian. Mana cirina? Bejakeun ulah. Aya waktuna bejakeun kabeh lamun eueuh mah hiji bae. Ningali dauhan Allah ciri umat Kanjeng Rasul dina Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ngenaheun hante. Ngenaheun hante. Ampura ece. Ustaz teh loba gaya maca Quran di kori-kori. Ampura lain hayang ka Sohor ka Bogor lain hayang ka Masur ka Cianjur tapi simkuring di Ciwarang ku Kanjeng Rasul Zainul Quran bi aswatikum hiasi bacaan-bacaan Al-Qur'an ku sora anu ngeunah supaya nih lagi pengen yang biasa apa pengen yang luar biasa pengen yang biasa apa pengen yang luar biasa pengen yang luar biasa bayarannya juga harus luar biasa. Siap bohong ketang bunda bohong maaf saya datang dari Cianjur tadi berangkat jam 3 subuh alhamdulillah sampai ke sini jam 7 alhamdulillah saya berangkatnya dari Cianjur niat pertama ya rek neang du arek neang du doa duit lagi bahasa asing arek neang doa sabab aja duit mah kena ku beak tetapi lamun jelema geus boga doa di mana balik teh sok dibahanan amal dibahanan ya Allah ya Rabbana Gusti nu aku jadi datang tadi pulang ceramah dari Ciaul berangkat ka dieu tabuh 3 di rumah sampai dia tabuh 7 alhamdulillah bisa sampai alhamdulillah Muhammadur والذين معه أشداء على الكفار umat Kanjeng Rasul regakeun ku ibu regakeun ku bunda nomor 1 ciri umat Kanjeng Rasul Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar umat Kanjeng Rasul mah bunda keras terhadap bentuk kekafir keras terhadap bentuk kekafir sing kompak aja nu tengah jawab nu tengah bantuan balik pengajian sia hitut hiji ciri umat Kanjeng Rasulullah keras terhadap bentuk kekafiran mana contohnya tong jauh-jauh teuing ustaz eta teh kajalmi kafirna maaf bunda sanes kana naon atuh kana kalakuanan kana pagaweanan mana ustaz contohna tong jauh-jauh teuing bunda tong jauh-jauh teuing ibu waktu maghrib waktu isya TV para di Pareuman aya di dieu kitu aya di dieu kitu batur mah di masjid di kodean di takokok kok
Batur mah mangkat kawes ngambil air wudhu. Iya, bahkan kadang-kadang waktu isya, waktu maghrib ngebegon harapan TV. Ayah nu kitu di dia ayah. Ayah di dia nu kitu ayah. Nu belah mana? Ya Allah, ya Rabbana. Kata si ibu yang di depan, yang di belakang, yang di dalam. Ustaz, menang tegaul. Tingali atuh apa eta teh tina TV teh tina RCTI teh aya si Adi. Langsung curhat si ibu, langsung demo. Ustaz geuning apaleun ka si Andinnya bangun sok nepot TV. Maaf bunda, demi Allah. Aamak sabarang nyun-mun-munan dilahirkeun ke alam dunia can kantos ningali TV ai keur molor. Nulan bunda itu. Ya Allah, ya Rabbana. Paling anak-anak santri nonton, saya maturan tapi kaberes. Bohong ketang bunda ku jadwal ceramah ya alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabbana. Dari tanggal 1 sampai nanti 28 Desember masih kene terus-terusan ngecek. Makanya bunda itu sorana ke nyetrek bea. Sabab ngal penting aing nyekel mik batur, aing tadi cekel-cekel. Ya Allah, pan kiai mah kieu laku capek teu laku amek kiai. Ya Allah, ya Rabbana, doanya sing sehat, amin. Doanya sing sehat, amin. Sebab penting tadi di Ciaul sampai rumah jam 2, jam 3 sudah berangkat lagi ke sini. Malam ini ke Bojong Haur. Sebetulnya siang ini pun saya seharusnya ke Majalengka. Tetapi dipikir-pikir ku abdi ibu rek naon ka Majalengka dulur teu boga. Kumaha eueuh menikah ieu. Sabab di dieu mah alhamdulillah laloba dulur bener kok duit tentang kiai. Ya Allah, ya Rabbana. Jadi ingat aja ciri umat Kangjeng Rasul mah keras terhadap bentuk kekafiran. Waktu maghrib TV pareu, waktu isya TV pareu. Jam 8 hurungkeun deui sabab film raramena. Main bola nya aja tuh si sok nonton main bola. Ya Allah, ya Rabbana. Kadang-kadang urang mah bunda boga penyakit. Kabudak mah bebenger nitah ngaji, jeung hidup bunda. Jang ngaji. Kira-kira ece nitah ngaji ka anak ece ngawarok moal ece kalah ngapekot hareupeun TV ngawarok moal cek ece ngaji. Kata anaknya moal ngaji moal ngan kitu we hirup teh maneh mah ngan galawan di titah ngaji teh sia arek jadi naon maneh geus gede ai maneh teh anak saha cek budak ngabari lumpat ku anak saha anak juri kitu aja. Ya Allah, ya Rabbana. Ece di mana ece miwarang ayeuna ngaos kanu janten murang kali contohan. Sabab sok senajan tapi kerantang urat beheung nitah ngaji ka anak maaf moal ngawarok lamun teu dicontohan. Paling rajin ngawarok ge kapaksa tasieun ku bapak. Ngan hanya kal budak ayeuna pinter lebih pinter tinu jadi orang tuana. Cek budak bari lumpat ngaji teh cek si ece ngaji sia ka itu budak lumpat cek budak nyiniran. Kabudak mah nitah indung nama nonton TV papana kalakah ngopi yang harapan goreng mun diajak ka pengajian alasannya disampean teu ciga ka pamancingan poek ge koti omoran hujan ge koti payungan. Aya dijeunuk kitu. Aya dijeunuk kitu. Makanya didik anak kita contohin ketika nyuruh ngaji. Kita ngaji ke anak urang, buka Al-Qur'an ku ibu teh jang kaset ka dieu ngaji jeung ibu sok dicontohan ku ibu. Cek ibu teh Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Budak nuturkeun kudu nama kitu. Ini mah budak kita ngaji ngebegot mah si Andin.
Ya Allah ya Rabbana. Nomor kedua ciri umat Kangjeng Rasul rohama ubainahum. Jamblang arek moal ngaji teh arek moal. Ya kan kadang-kadang ibu mah kadang-kadang ada ngaji jeung ibu-ibu kieu unggul kompak nama kompak ngan panona jaliher ka mana karat. Aduh, latat-polotot kana gelang batu. Latat-polotot kana baju batu. Kadang-kadang yo tukang besek polotot-polotot kana besek. Ya Allah ya Rabbana, tapi alhamdulillah. Muhammad umat Kangjeng Rasul mah ibu nomor kedua ruhama ubainahum, senantiasa melaksanakan cinta dan kasih jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah sabab hirup moal umur mah eceuk teh meunang nyaho beuting balik ti dieu bunda ti heula abdi panderi atawa abdi panderi bunda ti heula umur mah rahasia Allah subhanahu. Kan maaf bunda, orang-orang yang anu jelema nu tareh maot mah dibere surat ku Gusti Allah. Mana suratna? Bejakeun ulah. Bejakeun. Moal ngamuk moal. Apa bener? Mana cirina jelema nu tareh maot dibere surat ku Gusti Allah? Hiji jelema nu tareh maot mah untuk atau gigi anu dua jelema nu dibere surat ku Gusti Allah, jelema nu tareh maot dibere surat ku Gusti Allah teh atau rambut yang hitam menjadi putih. Tilu jelema nu tareh maot teh ece kulit anu cangker jadi peot. Opat jelema nu tareh maot dibere surat ku Gusti Allah, telinga yang tadinya jelas mendengar tetapi jadi tor, maka ece lamun kabeh tangga saya di ece berarti ece teh tareh balik ka Gusti Allah. Bahkan ibunda, kalau kita melihat yuswana Kangjeng Rasul, kalau kita melihat umurnya baginda Rasul ketika meninggalkan dunia, maka yuswanya umurnya itu 63 tahun. Lamun tina siang ayeuna aya nu hadir umurna geus 62 tahun 11 bulan 28 poe, berarti isu. Ya Allah ya Rabbana, matak ingat ece jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea sabab urang teh bakal maot. Yakin teh bakal maot? Yakin. Ya Allah ya Rabbana, bila datang Israil mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu bila datang. Ya Allah ya Rabbana, Gusti nu agung. Jadi ece jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah paseh sabab hirup urang teh moalil. Ieu mah kadang-kadang urang mah boga panyakit ece. Di mana-mana orang Sunda mah boga panyakit naon? Panyakit panasan. Tatangga kabeli motor ece nu ngagolak. Tatangga kabeli mobil ece nu ka rumah sakit. Kadang-kadang tatangga kabeli kulkas ece nu panas. Tatangga kabeli mesin cuci panas. Tatangga make baju anyar panas. Tatangga ningali kalungna anyar panas. Tatangga ningali cincinna anyar panas. Tatangga kaduduk bujurna ku kompor panas. Gusti, padahal ece
di mana tatangga kabeli mobil urang kudu alhamdulillah, tatangga kabeli motor urang kudu alhamdulillah. Naon sababna? Sabab ketika urang rek jalan-jalan boga ari motor mah ngan mobil mah teu boga, ai tatangga mah bogaeun mah urang bisa nginjeun bener teu? Di mana urang teu boga motor arek ini liar, maka bisa nginjem lamun tatangga kaduheun motor bener teu? Mata kece jeung bulur kudu akur jeung tatangga ulah pase. Anu katilu ciri umat Kanjeng Rasul, di mana akang, di mana ibu masih kene nembong-nembong aurat, maka secara tidak langsung ibu teh nyarios ieu ka Gusti Allah. Bu, redekeun. Oh jeung aing pabelit jeung budak teh ngaji teh. Geus buru-buru. Buru jajan heula. Jajan heula. Geus beres. Terus kan tuh aing jadi poho kan. Ke mana tadi ngaji? Oh, pohoan ucup. Ya Allah, ya Rabbana teruskeun. Teruskeun. Anu katilu ciri umat Kanjeng Rasul. Di mana-mana aya awewe ngaku agama Islam, KTP Islam, tapi pakaianna teh sarua jeung diparentahkeun ku Islam. Maka secara tidak langsung ibu teh nyarios ka Gusti Allah. Ya Allah, ya Rabbana, abdi ridho manganyangakeun anak abdi, manganyangakeun cek ibu teh diri abdi anu masih keneh osok nembong-nembong aurat, ridho dijieun suluh neraka jahanam. Na'udzubillah mana'udzu. Ya Allah, ya Rabbana, mangkaning bunda tingali ieu mah di ditu di abdi ibu. Tingali awe zaman ayeuna aku agama Islam, KTP Islam, tapi naha pakaian teu sarua jeung diparentahkeun ku Islam bunda. Ieu mah di ditu. Di dieu mah insyaallah. Di ditu. Rajeun di ditu mah pan ibu-ibu teh make tiung beda we keur muludan. Balik muludan mah tiung nyangsang tina kursi bari ngomongna payung arah aya di dieu kitu aya di dieu kitu aya tak pantas ketika di sini tina qasidah tina qasidah tiungna dibengkeut awakna kos lepet calana marojat hayang katingali sholatullah sholatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah para wadalolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun busurna make kolor adina sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kata si ibu yang di dalam curhat, Ustaz pan ayeuna teh gaul. Maaf bikin perempuan yang suka mengatakan gaul bunda. Gaul itu adalah singkatan hasil hulu dan pijen kata gaul. Kenapa perlu dipijen? Karena gaul itu singkatan. Gaul, gaya anak leuweung. Jadi gaul
gaul itu gaya anak. Tanya kira-kira nu di leuweung naon? Ulah kasar teuing jawabna careuh gitu sih. Anu sok di leuweung naon? Careuh. Kira-kira ai careuh sok make tiung tara. Berarti ibu-ibu nu cadu make tiung eta ibu-ibu teh akhlakna seperti ai careuh kira-kira sok make gamis tara. Berarti ibu-ibu nu cadu make gamis resep make gamis eta ibu-ibu teh akhlakna seperti ai careuh sok ngaji tara. Berarti ibu-ibu cadu hadir ka pangajian padahal nyaho di tempat tadi ayakeun muludan tapi kalaka cicing di mana masing-masing eta ibu-ibu teh akhlakna seperti ai careuh sok nginum tara. Ini tentang cewek-cewek pokoknya dibayar rugi disebut kuda ongkos disebut cara ongkos ini terus aku kalau disebut cara hek ilmu ya Allah Ari Majar model gaul nyen rok tadi ukur makan apa hayang ka tempat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah yasin habibillah pun istri ngangkorok mini mata ngundang birahi ngahudangkan pebogaan santri sapat ningal ping-ping seksi samping diganti ku erop cenah moal kararagok padahal gampang dikodok lila-lila jadi orang Alhamdulillah salam alam toha Salatullah ala yasin habibillah ya Allah ya Rabban mana deui awewe zaman ayeuna bunda ieu mah di ditu mana lagi wanita zaman sekarang ngaku agama Islam KTP Islam tapi naha bahasa kanu janten suami teu sarua jeung diparentahkeun ku Islam sekarang kasalaki teh nyebut mun salaki teh boga duit salah kita bukan duit mah kasih manggilna oon aja tidak kita ya ayah tidak kita ya sebelah mana imahna ya Allah ya Rabbana namun salaki jeung ampura ya aya nama nahanya awewe teh loba nu bisa ngabedakeun mana salaki keur boga duit jeung teu boga duit ditarakeun teh hiji tina assalamualaikumna nu kadua tina lempangna mun salaki lempangan teh meleho ya kieu. Kalau kan pantona ge pan bedanya jelema teu boga duit